Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Kurawarontek jilid kadua bagian anu ka 73 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngerah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Kurawarontek jilid kadua bagian anu ka 73 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Pedaran tarung laju disambung deui. Duanana beuki campuh, beuki lila beuki ragot, beuki ningkat ajen tahapanana. Satengahna nu lalajo pada buriak, nu utamana mah jalma-jalma basajan seperti urang-urang pilemburan. Kabeh buriak meureun teu kuat ku ngalekebna hawa kakuatan anu tarung di eta patempatan. Segkomo nu tarung harita mimiti saling ngadu ilmu ajian. Laraspati geus ngahadirkeun kilat sabda jiwa tahapan akhir dina jurus pedang kilat maya. Sedengkeun lawana nyatana Andirja siap ngaladenan ku ajian Bayu Bajra tingkat katilu. Ayeuna urang coba adukeun Kakang. Hap, hiya. Corelat jeleng hiu parang diadukeun antara ajian kilat sabda jiwa tahap akhir jeung ajian Bayu Bajra. Sakuliah Tegal caruban jadi eundeur dibarung ku sorang beledag ka cidatarikna. Kayaan jadi kacau sabagian ulalajo milu kabarerang. Untung eueuh anu paeh oge. Hawa beraja di sakuliah eta tempat nerekab ka sagala arah, nimbulkeun karuksakan sabagian lapisan alam. Lila kalilaan haseup hideung jeung kakabul leungit bre
kasampak. Laraspati keur tapak deku bari ngalai getih dina juru bibirna. Sedengkeun Andirja harita jajarik jegan ilang kasaimbangan badana ngan teu samet nandangan tatu di jero. Lamun ningali kana kitu kaayaan, jelas Andirja masih keneh aya salapis unggul di saluhureun Laraspati. Nyimas, cukup Nyimas. Geus ayeuna geus puguh saha nu unggul, saha nu teter Nyimas. Teu kadah diteruskeun deui lumakuna tarung Nyimas. Cek Andirja nyarankeun sangkan Laraspati nyerah ngaku eleh. Kusakitu oge cukup nangtukeun saha nu meunang teu nepi ka saling ngadu elmu tutungkusan. Bubuhan Laraspati boga pasipatan mangprang. Manehna teu waka ngaku eleh, malah ngajak tarung leuwih ningkat ajen tahapanana dina tahapan tutungkusan. Can cukup Kakang, can cukup. Ayeuna urang kudu ngabuktikeun tahapan pangarti saha anu leuwih unggul di antara urang duaan Kakang. Mimiti nama Andirja nolak. Tibatan kudu tarung tutumpuran, leuwih hade manehna anu mundur ngaku eleh kajeun teu jadi atawa kajeun Laraspati teu narima lamaranna oge. Tapi Laraspati tetap maksa. Atuh padaran tarung tetap kudu dituntaskeun nepi kana titik akhir. Sanggeus nimbang-nimbang nya antukna Andirja narima tangtangan ti Laraspati. Memeh der tarung kadenge. Laraspati cumarita, Kakang, lamaran Kakang kukula ditarima, tapi kula can puas lamun can ngabuktikeun adu pangarti dina ilmu tutungkusan Kakang. Gitu cek Laraspati anu nyarita yen lamaran Andirja ditarima ngan soal tarung tetep kudu dituluykeun. Dina tahapan tarung tahap puncak, Laraspati harita tuluy ngahadirkeun elmu pedang bayangan sukmana. Malah langsung ngawatek tahapan puncak nyaeta pedang kutukan Supata Jaran Sukma. Sadar kakuatan Laraspati teu bisa dianggap enteng. Kapaksa Andirja kudu ngawatek elmu simpenanana nyaeta elmu Praha Basudira. Eta elmu mangrupakeun elmu langka digunakeun sabab ngijir kana rongkahna kakuatan, jadi kudu mikir dua kali lamun ngaluarkeun ajian eta. Ajian Praha Basudria sabenerna elmu turunan, elmu titisan ti Resi Jayalaya teh. Sabenerna titisan Jayalaya lain manitis ajian Simak Gawong Wungkul, aya hiji deui nyaeta ajian Praha Basudiria. Laraspati keukeuh nangtukeun sahanu eleh sahanu meunang kudu ditangtukeun nepi ka akhir. Ditambah hayang mastikeun mun Andirja pantes jeung loyog jadi salakina atawa jadi batur hirupna. Direret di sisi pakalangan anu lalajo pabuis paciweuh teu puguh laku dumeh sadar tahapan tarung ayeuna geus teu aman di lalajoan sabab ieu tarung geus tingkat tutungkusan. Hal kitu lain taya alasan sabab kakarak bubuka ajian oge kayaan eta tempat geus teu geunah karasana. Laraspati mimiti mapatkeun ajian pedang kutukan Supata Jaran Sukma nyaeta ajian puncak tina jurus pedang bayangan sukma. Satiap papatan anu kaluar tina bibirna nemakeun hawa aheng kasabudeureun eta tempat. Salian kitu aya sabaraha baris cahaya anu ngabentuk aksara Sunda Buhun. Eta cahaya katempo ku kulibengan puputeran anu utama muteran sakujur awak Laraspati. Ti luhur sausap rambut
tihandap saibas dampal digigir selai bulu kiang awak Laraspati dikulibeng kusinar aksara Sunda buhun. Sedangkan anu jadi lawana nyatana Andirja maena sarua mimiti ngahadirkeun kakuatan tutungkusanana. Katempo dua dampal leungeunna dirapatkeun hareupeun dada. Salapan cakra dialirkeun terus digabung dina leungeun jadi kakuatan anu tunggal. Pamor ajian Praha Basudria mimiti katenjo saling lindih jeung pamorna pedang kutukan. Bre katempo sapasang panon Andirja Black bodas kabeh. Buuk nu asalna hideung meles sarua jadi ngeplak bodas. Anu utama dina rapetan dua dampal leungeun katempo ngabarasat kincir cahaya bodas anu beuki lila beuki ngagedean. Samalah matak nyilaukeun tetenjoan sing sahawe nu nenjo. Gesekan pamorna dua kekuatan tingkat puncak harita terus lumangsung. Kabeh jalma pada buriak nyaringkah. Iwal saurang anu masih tagen aya di dinya nyaeta Ki Jalasetra. Meureun manehna hayang nyaho hasil akhirna mana nu bakal eleh. Naha jurus pedang kutukan atawa jurus keresian Praha Basudria. Ditenjo Laraspati masih terus mapatkeun papatan ajian tutungkusanana. Aksara Sunda buhun beuki lila beuki ngalobaan beuki ngulibengan. Bre samar-samar hareupeun Laraspati hadir hiji pedang. Bentukna aneh sabab ukur katempo bilah pedang wungkul eueuh gagangan. Ieu nu dimaksud ku pedang kutukan. Kehadiranana bari malancar lir kilat saleser nyentakeun galura kakuatan aheng. Batu-batu nu aya di dinya rek nu gede rek nu leutik kabeh hancur balalencar. Tatangkalan disabudeurun eta tempat pating pelenoy laju brak-bruk rarungkat bari hurung ka hurukuseun. Sabalikna Andirja geus sayaga diri sapinuna siap ngaladenan. Kincir cahaya dina dampal leungeunna nyericit mata kelinu kadengena kana kekendangan ceuli. Hayu Kakang, urang tuntaskeun ieu tarung. Saha di antara urang duaan anu hebat Kakang? Hup! Hiat! Laraspati ngajoro bari ngedorongkeun dua dampal leungeunna ka haru. Dadak sakala pedang kutukan ngabelesat dituturkeun ku cahaya-cahaya aksara Sunda buhun meh bareng. Andirja oge ngacorelat maju. Kincir cahaya Basudria laju diadukeun jeung pedang kutukan. Corelat jeleng belesat berebet berebet jelengur parang dua kekuatan puncak diadu teka catur kumaha balukarna anu ditimbulkeun. Anu jelas Tegal Caruban narima kehancuran rongkah lir keuna supata atawa kutukan. Ditambah deui ku rongkahna kekuatan keresian Paraha Basudriana Andirja anu ngakibatkeun Tegalan Caruban kuat ka nyang ngeyeng meh ampir jungkir balik. Leuwih jelasna Tegal Caruban jadi teu puguh bentuk geus teu datar teu ngagunung unsur kahirupan saluas eta Tegalan binasa kabeh tainu nyesa seperti kakayon jeung sasatoan geus puguh manusa mah timiti mulage geus buriak malabur pada nyelamatkeun diri masing-masing. Kaasup Ki Jalasetra sorangan oge kiwari geus teu katenjo aya di dinya. Numutkeun riwayat di mana pedang kutukan Supata Jaran Sukma hadir nembongan wujud di hiji tempat.
dipastikan eta tempat bakal walurat salawasna, moal bakal aya di kahirupan, moal aya deui kocoran cai kitu cenah cek beja nu katampa. Ngan duka teuing bener jeung henteu nama ngan anu jelas tegal caruban kiwari ancur burak-rakan teu puguh bentuk geus teu patut deui disebut tegalan. Alih-alih gitu di arah jauh ka Tenjo harita Andirja keur ngabelesat lompat bari mangku awak saurang wanoja. Pastina anu dipangku teh nyatana Laraspati anu kayana ngulahek ilang kasadaran. Dina palebah bibirna ngabulaeh kaluaran getih. Dapon Andirja oge sarua. Sanajan manehna masih sadar, masih belejag bisa keneh lompat. Tapi tepetot dirina oge nandangan tatu anu cukup parna. Dina bibirna harita terus ngalaikeun getih, lain wungkul dina biwir, dina irung jeung dina celina oge sarua kaluaran getih. Kitu pamustungan tarungna Laraspati jeung Andirja anu kahareupna jadi salaki pamajikan. Nu menang dipastikeun nyaeta Andirja anu menang. Selang tidinya lamaran Andirja ditarima sagemblengna ku Laraspati. Laraspati ngaku eleh ku Andirja. Ngan sok sanajan lamaran ditarima teu waka langsung resmi dikawinkeun. Laraspati menta selang waktu heula sabab hayang ngalakukeun sakali kasus deui salaku jawara bayaran. Tutas eta mah darwe rek kawin oge. Mun geus kawin mehna janji rek pangsiun jadi jawara bayaran. Kitu nyaritana Laraspati ka Andirja. Emang naon atuh tugas terakhir Laraspati di kasus terakhir? Harita Laraspati menang tugas ti Kijingkir Bayi. Kijingkir Bayi mangrupakeun saurang jawara anu kumalendangna 500 tahun katukang. Memang Laraspati menang tugas ti Kijingkir Bayi supaya bisa ngaringkus murid murtadna anu nelah di Mi Aji. Ieu lalakon aya dina pedaran atau dina jejer carita Pedang Bayangan Sukma episode Cinta Tutuka. Sanaos teu acan rengse tamat hancana nembe kaperangna Nyi Roro Kidul ngalawan Amat Sura sareng Dewi Mayang Arwah pamirsanya. Mangga dina jejer Pedang Bayangan Sukma kantun dikupingkeun deui. Dina kasus ieu Laraspati harita nandangan pilara nu kacedah hebatna. Sabab waruga badagna diancikan ku Sukma marakayangan Dewi Mayang Arwah. Laraspati anu kaancikan roh jahat tinangtu bakal nyieun tindakan kajahatan tur tindakan samana-mana. Hal eta nimbulkeun kagoncangan. Dina akhirna Laraspati pada nguber-nguber ku para jawara ti sabaraha aliran. Untungna aya Andirja jeung Kidemang Dewangga. Maranehna toh pati jiwaraga ngusahakeun supaya masalah eta kaungkulan. Nu turun kana masalah eta lain wungkul Andirja jeung Kidemang Dewangga. Samalah Kijingkir Bayi sorangan milu turun. Sabab nyaho jalma kapercayaanana nyata Laraspati nandangan pilara berat gara-gara parentah ti manehna. Di ujung carita Kijingkir Bayi harita adu hareupan sacara patutunggalan jeung Kilanang Karang. Sabab anu jadi biang masalahna nyaeta Kilanang Karang. Ngan hanjakalna Kijingkir Bayi perlaya di medan laga eleh jajaten ku si Batara Karang Kilanang Karang kusabab dilicikan. Sedangkeun Andirja jeung Kidemang Dewangga nalika Kilanang Karang tarung jeung Kijingkir Bayi maranehna duaan mah asup ka alam jin karatuan Nyi Roro Kidul. Pas jol ka karaton nyampak karaton keur diburak-barik ku Amat Sura jeung Dewi Mayang Arwah anu make waruga Laraspati. Dina akhirna Kidemang Dewangga jeung Andirja tarung campuh ngalawan Amat Sura jeung Dewi Mayang Arwah. Padaran tarung cukup ragot.
Andirja nepi ka sapat ngaluarkeun ajian Prahaba Sudria, ajian tutungkusanana. Nya kitu deui Ki Demang Dewangga caroge kakasih Nyi Giriwangi alias bapana Langlang Jagat. Maehna ge akur, kapaksa ngudar beungkeutan leungeun kencana, nekad ngaluarkeun tenggeulan setengah dewa sampar saliung pambayan. Pamustunganana Amat Sura jeung Dewi Mayang Arwah hasil diperuhkeun ku Andirja jeung ku Ki Demang Dewangga. Jiwa Laraspati bisa balik deui kana waruga sanyatana. Tah sabaraha bulan ti kajadian eta kakarakoe Andirja jeung Laraspati ngalangsungkeun pertikahan. Kitu sakilas tarungna Laraspati jeung Andirja. Carita kahirupan Ramana Denjaka. Kadituna jadi ngalaki rabi ngarumah tangga tur boga anak tunggal anu nyatana Denjaka, anu kiwari jadi pasung sementara pasung Buhun Sakera. Ngan tapi hanjakal Denjaka teu bisa bareng jeung indung bapana salawasna sabab nalika Denjaka umur 10 tahun. Laraspati jeung Andirja kaburu marawat manten perlaya satu tas tarung bebeakan jeung Ki Jalasetra. Anu jadi pucuk ti girang nama kunaon pangna Andirja jeung Laraspati tarung jeung Ki Jalasetra. Eueuh deui sabab eta teh mangrupakeun Malaspati. Sabab memehna Ki Jalasetra geus ngabinasa Ki Demang Dewangga ku jalan licik ngabongohan. Ditambah oge Ki Jalasetra geus maksa mirusa Nyi Ageng Giriwangi di hareupeun bajing Sudraji pisan anu memang masih keneh keur leutik. Keur kitu kadenge Eyang Jayadi pamungkas guaran caritanana. Tah kitu Nyi Ratu Nyimas soal kejadian baheula taruna Laraspati katut Andirja. Ayeuna urang balik deui kana pasoalan Buhun Sakera. Cing ginten-gintenna salira duaan bade iraha angkat ka Patilasan Siliwangi teh. Cek Eyang Jayadipa bari ngabagi reret ka Ratu Durgalarang jeung Kanilam Kinasi. Memeh ngawalon Ratu Durgalarang ngareret heula Kanilam Kinasi. Geus kitu ok kadenge nyarita. Panginten dinten enjing Ki Sepuh. Rabun-rabun kene abdi kadatos angkat. Kumargi lumayan tabih kene ka Patilasan ti dieu mah. Ki Sepuh Walon Nyi Ratu ngawakilan. Tah kitu sae atuh. Sing rebun-rebun ge medugi ka ditu teh siang kene. Kumargi upami dongkap ka dituna wengi, pasti moal waka tiasa teuleum ka sedong. Kumargi bakal ngatog poekeun di lebet sagarana. Muhun tos kaemut ku abdi oge Ki Sepuh. Cek Ratu Durgalarang. Atuh singkatna carita, harita Nilam Kinasih jeung Ratu Durgalarang sapeuting eta mah manehna ngarendong di Kerajaan Kasultanan Banten. Sedengkeun poe isukna rabun-rabun kene Ratu Durgalarang sarombongan aramitan ka pihak kakaraton Kasultanan. Memehna nganuhunkeun pisan dumeh geus diaku, geus ditarima kadatanganana bari teu kurang rasa hormat. Beres amitan braloy kabehan Mariang nuluykeun deui lumampah nuju ka ujung kulon. Cag kayaan Ratu Durgalarang jeung Nilam Kinasih urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang caturkeun deui bajing Sudraji anu masih keneh aya di Pelemburan. Wanci haneut moyan
harita pada kumpul ngariung di tengah imah Ki Kanta. Didinya kabeh ngariung, anu eueuh teh Ki Panca jeung Ki Doger. Sabab eta mah duanana masih keneh ngaringkeb di kamarna, tatuna can pulih sacara benerna. Bubuka obrolan, Andewi nyaritakeun basa tarung jeung Nyi Sampir. Kabeh diguar secara rinci teh nu kaliwat. Nya kitu deui, Bajing Sudraji nyaritakeun basa tarung jeung Kirai Getih. Di akhir obrolan, kakarak we, kabeh nyaritakeun soal pikeun nuju kapatilasan. Cenah mun bisa mah sagancangna ngarah teu micenan waktu jeung tanaga. Tapi sabot kabeh keur anteng ngarobrol uplek ngabahas lumampah nuju kapatilasan. Nah atuh ngadadak rieng palupuh imah jol karasa ririegan. Asa aya lini kabeh curinghak geus pada tagwe aya lini. Mimitina ngariegna memeusan. Beuki lila beuki moyang asa diayun ambingkeun beuki tarik. Alah aya lini ageung geuning ieu Den Nyimas, ceuk Ki Kanta bari tuluy ngojengkang nempo kaluar liwat jandela. Ngan pas ditempo katu kaluar manehna kaget. Nenjo urang lembur buriak pada bira talumpatan kitu teh bari cocorowokan. Beuki lila kajadian lain wungkul ngarieg. Ayeuna mah ditambah ku angin ngagelebug tarik. Sebagian hateup imah rabeng halaliber, para warga beuki barirat patawuran soak. Nenjo kayan kitu kabeh gancang kaluar. Di luar imah kabeh pada maluterkeun perhatian ka sakuling bungking eta tempat. Nah halini teh bet dibarengan ku angin ngagelebuk tariknya Kakang. Rek aya gunung anu bitu kitu, cek Andewi bari terus rutre. Lain balai gunung bitu ieu mah Nimas. Walon Bajing Sudraji bari ngalihkeun teutepan ka arah jauh. Hah? Lain balai gunung? Terus naon atuh anu ngalantarankeun ieu ngarieg tarik Kakang? Tanyaan Dewi. Ieu mah jiga perbawa kekuatan saurang jalma. Tandas Bajing Sudraji maena langsung bisa ngajudi lamun galagat kiwari lain galagat balai alam, tapi galagat anu ditimbulkeun ku kakuatan rongkahna jalma. Ijiran Bajing Sudraji memang teu nyalahan. Sabab ditapal wates lembur geus kasampak Kirai Getih. Sapasang leungeunna katempo dirapet disimpen hareupeun dada. Kadenge Kirai Getih gogorowokan. Kamana sia teh deuleu jurig. Ieu aing Kirai Getih can rumasa eles ya. Gerak keluar sia Andika Bajing Sudraji. Gerak sangareupan aing ieu dina ajian rengkak gunung. Gerak keluar. Sing horeng taneuh ririegan jeung ngagelebugna angin tarik teh diakibatkeun ku Kirai Getih anu keur ngawatek ajian rengkah gunung. Manehna terus cocorowokan sangkan Bajing Sudraji kaluar. Tapi nalika Kirai Getih ngagorowok deui, na atuh teu kanyahoan. Di beh kulon ujug-ujug. Allah. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.